Nyatu nyai. Sok. Ngeunah. Ada koplok. Boga salaki ya. Teka beli sapu-sapu acan aing mah ieu teh. Nya sapu geus rampung kieu deui teh sapu kieu. Nya ayeuna boga pagawean diculcul kan babaca kieu ieu teh. Kumaha cenah boga salaki teh. Aduh. Ieu can anggeus geus ngagara ka sawah cek urang mah beresan heula ieu teh pagawean teh. Ngalangan jalan. Reksa sapu teh. Teu bisa diandalkeun boga salaki teh. Ukur bisa ngagawean we hungkul aing mah. Babaca yang ditareun mah heula amburan. Teuneung. Tuh. Babaca ke pagawean teh. Aing mere resiko dapur teh mere sapeser-peser acan. Nya aing kudu ka arah buaya mah kitu ieu teh. Boga jang meuli dangeuna. Ai gawe kaden kotoran ka sawah. Coba siga batur ka kantor kaditu ka kota ngalamar. Lain cicing we di sawah ngadak tuh. Jadi kita sawah teh manjang, kumaha menjadi pabrik kabeh. Cenanya aing Yang keribetan kieu. Cingan pamajikan nyangu teu euy. Sugan nyangu we atuh. Keur membalik di sawah sokna kekerebekan beuteung teh nih. Ieu kumaha cenah macul teh cenah karek menang sajengkal tadi diisuk-isuk tepikeun ka luhur ya. Aduh kacida we. Ya galengan rusak goblok tangkur aku mesin ya. Hei, kira balik heula, tuang heula, salatri. Kela kagok ieu. Yang sudah budak. Kagok. Kagok ieu. Si cintaku eta euy perhatian si cinta aduh. Kela. Mapai sawah ngacucung. Mana saka majikan teh nya ongkohna ti dahar bari eueuh teh. Nyai, nyatu euy. Ela, dua, masak heula. Aduh, mana itu euy sugan we dahar jeung pais ieu ya. Pais lele aduh ngeunah kitu. Boro ya, beuteung geus sabar ya. Kela dagoan ieu data. Sok-sok si lain teh dititah ku salaki teh ulah lagi. Kaden ambak-ambak kan cenah. Nya sok ka dieu. Kumaha cenah boga pamajikan pager kieu teh. Kaden ambak-ambak kan sok geura tuang heula. Nya sok ka dieu keun. Atuh nuhun pisan nyi meni perhatiannya. Aya we da pokona teh bere resiko ieu teh. Sok geura tuang heula bisa latri. Aduh, bener pisan. Tah cengek. Aduh, taraikwan. Teu da teu dibere resiko atuh ieu teh. Aduh, ieu leutak euy. Aduh, can kukumaha. Kumaha tuh matakna kumaha eta calana kotor deui. Nyeta, ieu nyeta can kukumaha. Urang deui nu nyeuseuh kete. Bahay atuh da. Kumaha heula dek tuang. Heeh. Aduh, dahar teh.
cengek weh jeung Royko. Aduh, halusan keneh kuda dahar teh jeung jukut. Aing jelema dah jeung daging bubuk. Aduh, Royko ya daging bubuk. Bubuk abon atuh. Mana di sini teh eta paranti kuku mah ya. Mana cai yang kuku mah? Kela tuh Kang nungguan ieu. Kagok. Aduh, nyai mah nya. Ari akang itu sugan teh geus angis ditutupan teh. Can geus pungguh. Mata boga pagawean teh anggeuskeun hiji-hiji. Ieu baik. Aduh nyai jadi alah nyari kieu. Aduh, ieu jebro balik di sawah nya leutak. Bongana atuh da akang teh dianggeuskeun ieu pagawean teh. Ai si lain kumaha boga pamajikan teh. Teu balik pisan, hanas mah ku aing di bubungas ya pamajikan teh jadi kieu. Heuh da kang teu apal nyai teh atuh. Da bongana boga pagawean teh dianggeuskeun. Dedeulean matakna campaan. Dek dedeulean kumaha pan dihalangan teh. Geus maneh ditalak 5 ku aing. Masa bodoh dek talak 5 dek talak 7 oge. Nya syukur atuh bae. Ku aing tah resiko tah ieu ngaranna resiko. Ya kade lamun leumpang kudu hati-hati selain teh emang geus hampura tuh da salah dua anak ge nu bener atuh urang nu bener maneh we nu salah eta geus tong ngambek bere teh bere naon selain teh donat uyah teh gante donat uyah jang dahar deui geus nyai mah indit ka majelis ngiluan tagonian mendingan tah bawa titah tagonian pugu-pugu aya duit naon tagonian kieu naonan siga nu gelo atuh kieu tah geus pugu ciga kitu manehna nu siga mah eta bubukna siga nu gelo titah dicukur ya kieu geus salaki si lain ya teh kasepna ka bina-bina sakampung arapaleun ka Kang ieu ga kaset belah manana deuleu tah urang ge kawin ka maneh teh kapaksa kunaonna coba lamun kawin kudu ikhlas ridho Garuda Pancasila sok enak geus geladahar ulah amak-amakan wae nya atuh sampai geladahar ieu naon jeung cengek di teu wayahna we atuh wayah resiko dapur teh dibere geuningan sampai sayur ge eueuh ieu cobaan isok kayak jang akang ngeunah amis teh di amis gimana iya tempo susu jeung halangan aduh eta geus butut kieu teh pang meuli-meulikeun ku utang geus jiga karewedan kitu teh susu teh geus gabelan atuh da keur ngora mah geuning akang teh beuki geuningan ngana susu teh henteu cuk saha sok ngaleuleuit sok dahar-dahar heeh nyatu nyai sok ngeunah ada koplok sales manyi akang teh nya bongana atuh siga budak wae kamari jeung hujanan lain hujanan kahujanan si lain teh naho tuh ngiwahan pan aya saung di sawah teh aya saungan kentengan teh nyi kos nu teu beres teh lain baju jeun kaluhurkeun pake saung maneh teh tah eta cik balai atuh ada koplok minum malah tuh minum malah itu minum teh lah sok minum lah saeutik eta mah bobat teh basuh deui nya bae gelas cing baleg atuh nah meuni suwing kieu atuh eta unggal minggu aya pasar nah meuli atuh kan jalan kapan teh dibere duitna dek meuli ge teu baleg tuh ngambai deui nya leho geus susu teh lah leho eta sok tuang cing baleg atuh geus baleg gitu ieu nyatu moal mah uapan meh suswit meh cing jelema nu mah bieu geus embing jeung gula nyai mah komo adapieuna cengek nyai mah penting jeung gula atuh ngeunah amarile dahar teh kumaha caritana jeung gula eta teh emang ngeunah atuh daripada resiko daripada jeung cengek lada nyai atuh geus anu aya gula ya aya kan ieu rasa-sasa eta geus tuang teh geus lada geus teu kuat yeuh hade goreng ge jeung jukut atuh meuli tahu tahu teh sabarahaan nya 2000 ge meunang opat 2000 teh tahu teh kahirupan teh kieu terus da moal kieu atuh kahirupan teh gan salaki panulang nafkah teh mah nya kudu nyai deui geus si lain ka Arab lah pusing aya di imah oge kudu ngasil ka Arab ge kokos rek geus atuh nu gawe teh akang ulah hayang ka sawah wae
Menjadi kekotoran wae tempo tetangga atuh gawe ka pabrik. Iya. Gaji UMR, boga motor. Kan hari akang pagawean unggal penting ka sawah, ngalakeong ka sawah. Majarkeun bejang tukeurkeun ka endog cenah ajang Mang Emad. Enggak nyai hayangna kumaha diseblok geura lila-lila mah. Geus Kang tong ambek-ambekan wae keur matara resiko akang teh. Geus dibere. Raiko. Iya baju di aduh paragi plesir ieu teh baju teh eueuh deui. Udah ke mana deui ke sawah ge Ka kudu. sawah mah tong gaya make baju Kudu gaya, atuh. butut-butut teuing kan ame Ieu ditempo pagi ku plesir batur. ka kota urang ulin. Udah ka kotakan sawah ya ge sarua. Kotakan di Kotakan sawah. montong inget wae ka sawah atuh. Eh, Kali mah urang teh ulin piknik Aduh, tong neangan wae gawe. mikiran hutang. Neangan gawe naon deui atuh lain ka sawah mah. Di situ mah tuh di kota mah jadi tukang sesapu atuh Sapu naon ka kota teh ngan sasapu hungkulun. ngabae dah gaji UMR atuh UMR teh naon negeri. lumayan jang beli emas ka dieu Alah. dieu deui naon siga munding ieu teh Ih, ade goreng oge, udah ciga buning.